got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Teni Ristianti ti kelas 11 IPS 1. Dina dinten anu bagja hayu urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu atos maparinan karunia anu teu kaetang dugi ka ayeuna. Urang tiasa riung ngumpulung di ieu majelis. Shalawat sinareng salam mugia salamian dicurahkeun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngaluarkeun umat Islam ti zaman jahiliyah. Hadirin anu simkuring dipika hormat, dina kesempatan ieu simkuring nyanggakeun biantara anu singgetna perkawis bullying. Para hadirin anu dimuliakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala, bullying nyaeta sikap anu ngindaskeun dilaksanakeun secara terus-terusan. Ayeuna anu nuju musim bullying atanapi popoyok. Seueur pisan ayeuna rumaja anu kabullying utamana urang kali SD, sanes SD wae, tapi ti TK keneh oge tos rumaja ge seueur bullying. Bullying aya cara popoyok sepunna atanapi tina ngaledeh secara fisik. Urang kali seueur anu dugi ka trauma, dugi ka tiasa alimeun sakola. Para bapak ibu mangga ti ayeuna urang kedah merhatikeun murang kali urang teu kenging dugi ka trauma tanapi janten palaku bullying. Tangtos pisan sikap bullying nyaeta kalakuan awon. Seueur pisan para bapak ibu anu merhatikeun merhatikeun mulang kalina anu disepelekeun atanapi dianggap remeh padahal urang teu terang mulang kali urang kenging mentalna sareng trauma dugi ka alimeun sakola. Salaku bapak atanapi ibu sepuhna ayeuna kedah waspada merhatikeun murang kali tapi teu kenging ekang teuing tangtu murang kali ge hoyong gaduh kabebasan. Tah rupina biantara singget ti simkuring perkawis bullying mugia tiasa ngawujudkeun kasadaran. Sakitu nu tiasa abdi haturkeun hapunten samudaya kakiranganana sagala kasampurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.